Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping pamirsa di acara STM Ngabeja sareng sim kuring Najla Syaflutfiah anu bade ngarencangan anjeun salama 5 menit kapayun. Pamirsa, anjeun tangtos teu birek deui upami nguping nami Dedi Mulyadi atanapi sering disebat KDM anu telami ieu dilantik janten Gubernur Jawa Barat. Ayeuna anjeunna dongkap deui kalayan beja anu ngagemparkeun margi program damelna anu bade ngalebetkeun siswa nakal ka barak militer janten kontroversi. Alesanana KDM ngadamel program damel sapertos kitu bahwa anjeunna yakin yen program ieu tiasa ngawangun karakter sareng mulangkeun jati diri remaja anu nakal ngalangkungan kadisiplinan sareng pendidikan karakter. Ayeuna urang bade ningali video ieu kanggo terang respon ti masyarakat. Dina program ieu, siswa bakal aya di barak militer salila kurang leuwih 2 bulan pikeun nampa atikan fisik jeung mental oge pelajaran kawas di sakola biasa. Dipihareup siswa anu geus ngajalanan program ieu bisa jadi pribadi anu leuwih hade tipatan samemehna. Kalau menurut saya sih itu ada kebijakan bagus juga ya, maksudnya gitu. Kita ngambil yang positifnya, karena kan membimbing anak juga yang tadinya mungkin sekarang pergaulannya banyak yang itu ya, masa nongkrong-nongkrong yang nggak ada gunanya, udah itu segala ada tawur-tawuran gitu. Makanya tuh mungkin kebijakan Pak Gubernur itu baik juga, kita ambil yang positifnya itu bagus gitu loh untuk. Pendapat saya pribadi, saya setuju karena itu bagus juga kan buat anak-anak yang nakal itu. Jadi mereka bisa terdidik, terus istilahnya bisa terehab juga kan. Mungkin terlintas dari kurangnya perhatian dari orang tua. Nah, setidaknya dari pendidikan militer itu bisa ada perhatian, bisa dapat perhatian. Ya, sebenarnya kalau menurut saya sih emang bagus juga ya saran dan kritiknya atas pemerintah, maksudnya info dari Pak Dedi. Dina video anu nembe urang tonton, sababaraha masyarakat satuju kana ayana program ieu. Utamina, margi potensi ngamangun karakter sareng disiplin. Nanging, seueur oge anu hariwang ngeunaan potensi penyalahgunaan kakawasaan, stigma kasiswa, sareng kurangna perhatian kana hak anak. Tekaraos 5 menit perantos kalangkung, mugia informasi anu ku abdi disampaikeun tiasa aya mangpaatna kanggo anjeun sadaya. Abdi Najla Syaflutfiah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.